Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadaya? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng sumanget diajar dina moda daring. Siswa-siswi sadaya, dina danget ieu materi anu baris dipedar nyaeta ngeunaan aksara Sunda anu aya dina bab pamungkas semester ka-2. Nanging sataacan kana materina urang pedar heula kompetensi dasarna. Nah, kade tiluna aya mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kade opatna menyusun dan menyajikan teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketetapan bentuk dan kaidah penulisannya. Nah, kukituna diperdi hidup tiasa mahamnya karena kumaha tata cara nulis aksara Sunda, luyu jeung kaidah-kaidahna. Nu kumaha sih aksara Sunda kaganga teh tah aksara suara nu kumaha sareng rarangkeun nu kumaha. Nah, ayeuna urang pedar. Nah, naon sih ai aksara Sunda teh? Cung anu terang teu. Nah, aksara Sunda nyaeta sistem tulisan hasil tina nyaluyukeun aksara Sunda kuno anu dipake pikeun nulis basa Sunda kontemporer. Kontemporer di dieu maksudna naon? Mangsa kiwari nya. Nah, jadi aksara kaganga teh anu kiwari dipake ku urang Sunda sarta diajarkeun di sakola-sakola tah sapertos ayeuna nya diajarkeun. Nah, dumasar kana catatan sajarah, aksara Sunda geus dipake ku urang Sunda ti abad ka-14. Tah tapakna bisa dititenan. Tah dina gambar ieu nyaeta gambar aya prasasti Kawali, prasasti Astana Gede. Nu ayana di Kawali nya di Ciamis. Tah eta prasasti teh dijieun pikeun pangeling-eling ka Prabu Niskala Wastukancana Raja Galuh anu puseur pamarentahanana di Kawali Ciamis taun 1307 hiji dugikeun ka 1475. Nah, aksara Sunda kaganga oge dipake dina prasasti kabantenan dina abad ka-15. Rupa-rupa oge nya aksara dina naskah teh. Nah, anu bakal dipelajari ku urang mah aksara Sunda kaganga. Tah, teras sabot geus ayana asup aksara Sunda kaganga mimiti kadesek ku keagamaan. Tah, aya aksara Arab pegon. Tah, eta mah aksara Arab nanging dihartikeun teh basa Sunda nalika diartikeunana. Teras aya oge aksara cacarakan. Nah, eta teh mareng jeung asupna pangaruh Mataram, Sultan Agung anu ngawanohkeun aksara anu ku urang disebutna aksara cacarakan. Tah, naskah anu ngagunakeun aksara cacarakan diantarana Babad Pakuan jeung Babad Pajajaran. Nah, ayeuna urang titenan, urang wanoh heula nya kana aksara teh aksara suara teh aya sabaraha hiji? Tah, tiasa ditingali aya sabaraha. Aya 7 nya, aya a, i, u, e, o, e, e. Tah, kantosnya eta mah. Terus terang pada terang nanging dina panulisan dina aksara suara mah aksara Sunda mah benten sareng aksara Laten. Teras aksara kaganga tuh aya naon wae? Kaganga, Cajanya, Tadana, Pabama, Yarala, Wasaha,
Fakofa saza sarang tambahanana ka jeung sya. Nah, sedangkan aksara rarangkena teh aya panyuku. Nah, eta mah nulisna siga angka 7 nya dihandapkeun aksara kaganga. Tah eta teh gegentos huruf vokal A jadi U. Aya paneleng, panghulu, pamepet, paneuleung, panolong, pamaeh, pangwisad, panglayar, panyecek, pamingkal, panyiku, jeung panyakra. Tah tandana ge di dinya entos kalian lengkep nya. Nah, ayeuna urang langsung wae contohan kana aksarana kumaha wae cobi. Nah, ayeuna ieu contoh kecapna tah. Aksarna teh bisa. Nah, tina kecap aksarana teh tina ba. Tah teras make rarangken panghulu gunana ngarobah huruf vokal A jadi I jadi bi. Tuh teras ditambahan aksara kaganga sa. Tah eta mah terobahnya bisa. Teras lajeng deui aya Sunda. Nah, di dinya aksara sa dirobah U ku panyuku digentos jadi U jadi su, tambahan na ngangge pamae sun teras da janten Sunda.